Ulah cul dog-dog tinggal igal. Pribahasa ieu guys pihartieuna nyaeta urang ulah wani-wani ninggalkeun pagawean anu wajib, ninggalkeun pagawean anu pokok demi pagawean anu teu matak mangpaat, demi pagawean anu teu matak maslahat. Jadi intina mah ulah ninggalkeun pagawean pokok teh contona kieu, model kuring ieu nyieun konten nya. Tah, kuring nyieun konten saenggeus kuring ngagawekeun pagawean anu wajib, geus digawe heula, geus digawe jang kabutuhan hirup sapopoe, geus digawe jang kabutuhan keluarga, kakarak kuring nyieun konten. Tah, konten mah da bahasana teu wajib-wajib teuing nya. Ulah cul dog-dog tinggal igal bahasana teh. Ninggalkeun pagawean wajib demi pagawean anu teu matak pati manpaat. Tah, mudah-mudahan urang mah ulah asup jalma anu sok ninggalkeun pagawean wajib demi pagawean anu teu maslahat.